Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Dararamang tepang deui sareng Ibu dina semester kadua. Tah dina semester kadua ieu materi kahijina nyaeta ngeunaan wawancara. Anapun anu jadi tujuan pangajaranana nyaeta dipiharep siswa bisa nyebutkeun unsur wawancara, nyebutkeun tujuan jeung wanda wawancara, nyebutkeun wangun kalimah dina wawancara, kaopatna ngalarapkeun kecapananya dina kalimah, tuluy metakeun conto wawancara kana lafal jeung lentong anu merenah, anu kagenepna nyaeta nyusun daftar pananya pikeun wawancara. Samemehna tangtu urang kudu maham heula kana naon eta wawancara. Tapi Ibu percaya, kecap wawancara geus teu asing pikeun hideup. Lamun hideup lalajo dina tayangan TV, hideup tangtu pernah ningal salah saurang reporter anu ngawawancara. Tah, jadi wawancara teh dina bahasa Inggrisna bisa disebut interview. Asalna tina kecap inter nyaeta antara atawa lolongkrang jeung view nyaeta paniten atawa panempo. Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara teh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara atawa interview jeung nu diwawancara atawa nu disebut narasumber atawa responden. Ku ayana kamakaran teknologi, wawancara ge bisa dilaksanakeun dina jarak jauh ngaliwatan media internet anu disebut video conference. Sawatara ahli komunikasi netelakeun yen wawancara teh mibanda tujuan atau udagan pikeun tujuanna kahiji nyaeta pikeun mastikeun bener henteuna kajadian atawa sok disebut oge aktualisasi fakta. Tujuan anu kadua tina wawancara nyaeta nyangking pamadegan resmi tina narasumber. Anu katiluna tujuanna pikeun ngaguar pamanggih ahli. Anu kaopat tujuanna pikeun konfirmasi keur babandingan data. Kulantaran kitu, mun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara, aya sawatara hal anu kudu diestokeun. Anu kahijina nyaeta kudu bisa muguhkeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Tuluy anu kaduana nangtukeun saha anu rek diwawancara atawa narasumber. Anu katilu nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Anu kaopatna nyusun angket wawancara nyaeta daftar pananya atau pertanyaan anu rek ditanyakeun. Biasana nyoko kana prinsip 5W plus 1H nyaeta what, where, when, why, who, jeung how. Anu kalimana nyaeta dinaderna ngawawancara hade nama ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Anu kagenepna nyaeta nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber. Bakal leuwih hade lamun direkam, dipoto, atawa di-syuting. Kukituna aya sawatara tata krama anu kudu dilaksanakeun mun urang rek ngawawancara. Di antarana nyaeta nu ngawawancara kudu netral. Hartina teu meunang nyawad atawa ngawada kana pamanggih narasumber. Nu ngawawancara mah pancena ngan ukur nyatetkeun, ngarekam atawa ngadokumentasikeun hasil wawancara. Tuluy nu ngawawancara kudu sopan, hartina dina prungna ngawawancara kudu nembongkeun pamulu anu someah, rengkak jeung paripolah anu natakrama, jeung nyarita make basa Sunda anu luyu jeung tatakrama. Tah, ayeuna urang bakal
ngaguar ngeunaan wanda wawancara. Upama nilai kana tujuan jeung lumangsungna kagiatan, wawancara teh bisa dipasing-pasing jadi sawatara wanda. Ieu dumasar kanu ngawawancara jeung sifat wawancara. Dumasar kanu carana, kagiatan wawancara dibedakeun jadi 3 rupa, nyaeta wawancara mandiri, wawancara kelompok, jeung wawancara konferensi. Tah, ayeuna urang guar hiji-hiji. Wawancara mandiri. Wawancara mandiri nyaeta wawancara individual. Sok disebut oge wawancara mandiri. Hartina saurang pawawancara ngayakeun wawancara ka saurang narasumber. Wawancara mandiri biasana dilaksanakeun ku saurang wartawan waktu keur maluruh narasumber keur nulis hiji warta. Wanda nu kadua nyaeta wawancara kelompok. Nu hartina wawancara kelompok mah biasana jumlah pawawancara lobaan. Narasumber nama bisa saurang, bisa wae kelompok. Tah, ayeuna wawancara konferensi. Wawancara konferensi hartina kagiatan wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber. Upamana wae acara talk show dina TV atawa kagiatan diskusi publik. Satuluina ayeuna wanda wawancara dumasar kana sifatna. Kagiatan wawancara dumasar kana sifatna dibedakeun jadi 2 rupa, nyaeta wawancara kauger jeung wawancara bebas. Wawancara kauger sok disebut oge wawancara tertutup. Hartina pawawancara kudu bisa nyekel rusiah rupaning informasi tina hasil wawancara. Ti mimiti identitas narasumber tug nepi ka perkara anu ditepikeun ku narasumber. Tah, anu kaduana nyaeta wawancara bebas. Wawancara bebas teh nyaeta kagiatan wawancara anu pananyana teu dirumuskeun heula ku wawancara. Dinaderna wawancara biasana mah pawawancara ngadadak ngasongkeun ka narasumber. Diluyukeun jeung situasi katut kondisi waktu kagiatan wawancara lumangsung. Wawancara bebas sok disebut oge wawancara terbuka. Hartina pawawancara teu kauger, kudu ngarusiahkeun identitas narasumber. Sakitu anu tiasa kapihatur ku Ibu dina kasempetan ieu pikeun ngeuyeban elmu hidup ngeunaan wawancara, hidup bisa ninggali atawa maca literatur nu sejenna. Tetap semangat diajar basa Sunda pikeun salah sahiji tarekah urang ngamumule basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.